Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna salat khamsatun eta aya 5. Awwalu waqti zuhri ari mimiti waktu zuhur, zawalu syamsi eta lingsir panon poe, wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu zuhur, masiru dzilli syai'i eta jadi nakalangkang hiji perkara mislahu kana saperti itu syai' ghaira dzillil istiwa'i salianti kalangkang waktu tangange waktu manceran. Wa awwalu waqtil asri jeung ari mimiti waktu asar, idza sara eta di mana-mana jadi naon dzillu kulli syai'in kalangkang saban-saban perkara mislahu kana saperti itu syai', wa zada jeung leuwih itu syai' qalilan bari anu saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu asar, ghurubu syamsi eta surup panon poe, wa awwalu waqtil maghribi jeung ari mimiti waktu maghrib, ghurubu syamsi eta surup panon poe, wa akhiruhu